Acan diajar hayu urak mangga anu asa sarangan anu ali kawitan anu rek saat aja urang wanita diajar ibu pada ngecek heula kehadiranna sadayana hadir kelas ya hadir ya saya hadir sadayana kumaha bapak sadayana sarareka alhamdulillah iya sayanya ngajar urang aya dina kaya sasalah sapertos ieu urang tetep kedah sumanget di aja udah minggu kamari urang ngabahas ngeunaan naon emang Abi Bu, tentang ya saudara tentang pujian. naon anu pujian teh ini Pujian teh puisi buku nu eusina nyoko kana ajaran agama Islam. iya leres enak lah nah aya deui pada ngamiwan minggu kamari urang ngabahas ngeunaan naon Abi Bu, ya sok april naon tentang fungsi pujian. iya leres ngeunaan fungsi pujian teh seberapa ini ya dua aya dua muka hiji fungsi sosial muka dua fungsi ekspresi sareng minggu kamari oge urang ngabahas ngeunaan struktur pujian teh aya struktur lahir sareng struktur satu acan lebet kana anu ku ibu diterangkeun aya manfaatna ibu ari diajar ngeunaan eusi pupujian teh aya manfaatna henteu aya nya kanggo hidup sadayana manfaatna naon hidup tiasa non teh nampi pesan-pesan moral anu sae sosial anu sae lantaran dina pupujian teh eusina kan ngeunaan ajaran agama ya tentang hal-hal anu baik keur urang jeung goreng keur urang gitu terus nah di dieu masih sami siga minggu kamari urang ngeunaan pengetahuanna 3.3 jadi ngaidentifikasi bentuk atosnya minggu kamari terus isi ayeuna bade fungsi sosialna atos aspek kabahasana atos minggu kamari tujuan pembelajaranna nah hidup setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik diharapkan dapat mengidentifikasi isi teks pupujian dengan tepat dan percaya diri jadi engke hidup upami atos diajar ieu kedah tiasa ngaidentifikasi jadi ari ieu pupujian teh eusina ngeunaan naon sih gitu nya terus kalebet kana pupujian naon gitu ya nah aya KKM-na itu tuh KKM-na nilaina hidup minimal kudu 65 jadi upami di bawah 65 lulus atau nepi henteu jadi hidup kedah minimal 65 tapi saya nama langkung 35 saya atuh upami sadayana 100 misalnya ya nah ieu aya pupujian ya dangukeun heula dagapkeun heula engke urang bahas ieu teksna nu tadi ya cing ginten-ginten hidup kantos teu ngadangu pupujian nu nembe nabi urang sararea aya Fahri kantos lagamna sami benten sami cing cobi Fahri nadongkeun nabi urang sararea nabi urang sararea kanjeng nabi anu mulia Muhammad jana sakitu emprak lah atuh kanggo Fahri sae ya wanter nabi urang sararea saatos hidup dibaca sareng hidup ngadangukeun kinten-kinten pupujian nabi urang sararea teh eusina ngeunaan naon Najira ngeunaan kanjeng nabi Muhammad ya jadi dina
wanguna oge atos terangnya pupujian teh nyaeta puisi buhun anu eusina ngeunaan ajaran agama Islam. Tangtuna eusina secara keseluruhan pupujian teh nyaeta ngeunaan ajaran agama. Jenis-jenis pupujian aya sabaraha hiji cenah di dieu? Aya 5. Anu kahiji naon? Kadua, katilu ya. Nah, contoh-contohna kumaha? Muji ka nu kahiji muji ka Gusti Allah. Nah, di dia aya muji ka Gusti Allah contohna ya Allah nu sifat Rahman nikmatna ngawalatraan sadayana kabagian kanu kafir kanu iman ngeunaan ajaran agama. Jadi di dieu mah eusina ngeunaan pelajaran-pelajaran agama kitu. Contohna di dieu ngeunaan fardu wudu. Fardu wudu aya genep sadayana. Hiji niat, kadua ngumbah beungeutna, tilu ngumbah leungeun kelompok. Aya nu bade ditaroskeun heula? Abdi Bu. Naon ri? Abdi pujian dan mako termasuk pujian dari Gusti Allah atau ajaran agama. Nah, pupujian wujud kidambako eta kalebet muji ka Gusti Allah atawa ajaran agama. Kinten-kinten aya nu tiasa ngajawab sataceun Ibu. Naon ajkia? Oh, sa muji ka Gusti Allah leres. Aya nu terang teu wujud kidambako? Wujud nu kamari. Wujud kidambako muholafatul hawadisi Iya, pinternya Fahri. Berarti Fahri sering ka masjid sigana mas saya Fahri ya. Tah eta Fahri janten saur azkia leres. Wujud kidambako ya sataacan ieu aya tugasnya kerja kelompok. Di dieu aya 7 orang ya. Janten Ibu bade ngabagina April sareng Najira kelompok hiji, Sandi hidup dina buku paket satacana urang literasi heula ya kegiatan literasi kan tadi teu apalnya contoh-contoh nu lainna ngeunaan contoh-contoh pupujian di dieu aya halaman 50 coba buka. Nah ya aya sok baca heula weh ya baca heula sok baca heula sabari Ibu ngabagikeun lembar tugasnya. Ya kelompok 3. Kelompok atos ya. Nah, ayeuna urang lebet kana tugas kelompok. Mangga ditinggal heula. Oke. Nah, terus dinamian etana engke upami tos beres upami nu tos beres tiasa engke ka ibukeun nya. Ayeuna urang dangukeun heula hasil diskusi tiap-tiap kelompokna ya. Nomor hiji mah eta mah miwarang hidup regepkeun pupujian. Tadi atosnya diputerkeun ku Ibu. Nu kadua, sarengsena ngaregepkeun eta pupujian bisa dicindekeun aya sabaraha hiji rukun salat teh. Bisa disimpulkeun cenanya aya sabaraha hiji rukun salat teh nurutkeun kana anu pupujian anu tadi. Nurutkeun kelompok hiji mangga nomor 2 naon jawabanana? Ayat 13 nurutkan kelompok hiji ayeuna cobi kelompok 2 dina eta pupujian disebutkeun rukun-rukun salat secara runtuy. Naon rukun salat nu samemeh uluk salam tadi dina pupujian? Sami. Oke. Terus nu nomor 5 nurutkeun eusina pupujian rukun salat teh kaasup papasingan pupujian naon? Cung, kelompok mana nu bade ngawaler? Wih, kelompok 2. Kelompok 2 naon waleranana? Ka? Pupujian ngeunaan ajaran
agama. Nah ngeunaan ajaran agama lantaran didinya nerangkeun rukun salat ya. Rukun salat teh aya anu tadi teh berarti ayat 13 teh hiji nih 2 takbir. Silu terakhir empah tuh kamu sadaya kelompok ya. Jadi jawabannya sadayana leres ya. Oke, ayeuna kempelkeun lah mengke kanggo ibu ditilai ku ibu ya. Tah eta ya hasil diskusi teh janten di dieu jawabanna tos leres sadayana ya. Berarti teu aya anu benten. Nah, sateu acan urang nyimpulkeun ngeunaan pangajaran dinten ieu, ibu bade masihan heula soal evaluasi. Soal evaluasi cenah ya. Nah, soal evaluasi nah di dieu gampil lah insyaallah kanggo ngevaluasi nah hidup teh kanggo pangajaran dinten ieu teh ngartos kira ngartos gitu nya. Nah, ieu jadi ieu mah individu. Nah, di dieu soalna teh nyaeta hidup kudu ngajodokeun. Jadi macomblang ya. Ngajodokeun. Jadi nu nomor hiji jawabanna nu mana? A, B, C, D, E atau F gitu ya, dijodoh-jodohkeun. Atau si Pak? Cing. Kade nu nomor hiji sing taliti tah. Terus nah, ayeuna urang samikeun heula nya. Tadi ibu atos ninggal, aya nu tos leres, aya nu masih lepat keneh. Nu kahiji nabi urang sararea. Nabi urang sararea Kanjeng Nabi. Saatos ku ibu ditinggal ya, sareng tos dipeunteun. Anu penteuna leres sadayana masih keneh nu siga minggu kamari. Azkia. Empra kalau kamu Azkia. Azkia ya, tiasaan. Nu sanesna oge nyusul, aya Najira, aya Dara nyusul ya. Tadi urang ngatos ngabahas ngeunaan eusi pupujian. Nah, papasingan pupujian teh naon wae cenah tadi masih emut teu? Aya nu bade nyebatkeun nu 5 papasingan pupujian naon wae? Azkia, sok. Muhun ajaran agama. Janten kacindekanana kanggo dinten ieu nyaeta pupujian teh biasana eusina ngeunaan agama Islam. Ku kituna dumasar eusina pupujian dipasing-pasing jadi 5 golongan. Nu kahiji teh tadi muji ka Gusti Allah. 2 3 4 5 tah kitunya janten dinten ieu urang teh ngabahas ngeunaan papasingan pupujian. Nah, kitu kanggo dinten ieu mah ya. Sateu acan ditutup Minggu Payun ya, tugas kanggo Minggu Payun urang lebet kana praktek pupujian. Janten hidup mangga engke siapkeun bade nyalira-nyalira, bade kelompok pilih pupujian nu bade dinadomkeun aya dina mangsa sasalad ya. Hidup kedah tetep jaga kesehatan ya. 5M ayeuna mah. Nu hiji tong hilap mencuci tangan, ngawasuh panangan ku sabun. Sateu acan urang tutup, mangga urang ngucapkeun doa hamdalah sasarengan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, hatur nuhun kana perhatosanana. Hapunten bilih ibu aya kelepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Dadah, tepang di Minggu Payun ya. Sing sararehat sadayana.